Ngumpul. Alhamdulillah tuh lagi ngobrol. Ayo. Aduh, tos rada parah gitu daya mah. Itu tos dayanya. Oh, nah tuh tos. Dulu. Daun ieu. Gararingnya. Gararing di kebun teh. Di kebun. Oh, ngangge ieu, ngangge bata. Oh, gitu kan. Ya po suasana nanti. Panas pisan ya, duh cuacana mah nih ieueun. Salah beuki tarik kieu teh halado teh. Ulah tapi ari ningali dina TV mah. Dina pasaung WC na teh di degulan deui. Di bulan kok abi. Nuhun nya, duh. Kapan emang? Terus sekarang itu. Terus ieu nya, duh tah ieu na ieu. Nah, saat ini saya mau ke sini beraya semua tuh. Cadas ya. Yang mana lokasinya sangat luar biasa, mudah-mudahan di area ini. Yang mana suasana saat ini teh panas ya. Panas berpanas-panasan. Mantap ya. Sangat luar biasa. Ya, beraya. Oh, alhamdulillah di sebelah sini kita lihat dulu. Oh, beraya semua ke depan sana. Alhamdulillah area sebelah sini pesawahannya bisa tergarap ya. Bisa tergarap tuh. Dan airnya juga masih banyak ya di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah walaupun suasana saat ini panasnya wah luar biasa. Tapi pesawahannya sangat hijau sekali di lokasi ini. Dan untuk airnya pun kolam-kolamnya di sini masih bagus ya. Tuh aliran airnya juga meskipun apa disebut nate nyerelek. Nyerelek. Kecil airnya. Tapi mah ada lah. Nah, beraya semua. Alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya untuk kebutuhan warga di area ini, terutama air karena musim kemarau, masih bisa terpenuhi. Kita kembali jalan-jalan beraya semua. Selamat wayah kieu saja untuk seluruh warga, rekan, sahabat, kerabat, baraya, juga para naon. Para naon atuh. Para pecinta pedesaan yang setia support saluran ini, diucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan para sahabat semuanya beraya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta dimudahkan dalam mencari ataupun dimudahkan dalam segala urusan ya. Mencari rezeki juga itu yang paling utama ya, rezeki ya. Nah, karena tanpa rezeki serasa cuma hanya begitu saja. Tuh balongna beraya, bisa sote kumecrek gitunya. Bersyukur ya, suasana sore menjelang siang. Ampun. Tuh di sebelah sini juga masih keneh aya ya. Ikannya bagus-bagus, besar-besar di sini. Kolamnya juga masih jernih ya. Tapi untuk ini untuk saluran air solokan ada ya, kecil-kecil mah aya lah. Jadi untuk kebutuhan air di sebelah bawah sana
Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Tapi balong yang sebelah sini, kolam maksudnya, sudah kering. Ya wajar lah karena halodo, tapi naonnya. Tupat tapi. Nah ini juga sama, kolam sungai ataupun aliran air yang sebelah sini juga sudah mulai kering ya. Aduh, sudah mulai kering-kering. Alah, Ece, badai ka mana, Ce? Oh, badai ka cai. Nah, teu gaduh cai di bumi henteu. Oh, saat. Oh. Lah nuju jalan-jalan kieu ya, Ce ya, bari ningali di dieu mah alhamdulillah nya sawah kapola. Kapola ieu kapan alhamdulillah. Oh, henteu yeun caina rada sakinten can ageng keneh. Halo dona rada tarik, tapi ari nguping dina TV mana berita kita saurna mah cenah pertengahan Oktober teh. Halodonya duka dalam kapan uhun nya kitu enak uhun lah kedah pasihan ka sobaran meureun teh ayeuna nya kitu teh da ayeuna mah disanak radikal pan nuhun bade kumaha tuh sanes kanten oge duh ampun teuing. Lamun ieu. Ari di warung sagala mahal ari kekengingannya nuhun. Ceun. Ayo celah bade ka palih tonggo. Oh naon kan. Iya. Panas namanya rada tarik. Tapi dah seueur tatangkalan ya ieu. Raos. Sejuk ya. Kita kembali jalan beraya semua. Suasana yang luar biasa di sebelah sini ya. Mararantap ya. Walaupun panasnya menyengat, tapi udaranya sejuk karena di sini banyak sekali pepohonan. Nah ini sisi manfaatnya pohon teh kieu. Makanya diharapkan untuk para sahabat beraya terutama yang ada di pedesaan, diharapkan pepohonan jangan ditebang ya, karena sangat membantu untuk penyimpanan air, sehingga mata air yang ada di lebak-lebak itu bisa berfungsi dengan baik untuk kehidupan kita sih sebetulnya. Alhamdulillah ya. Nanjak baraya ngos-ngosan. Hei, ngos. Aduh. Ini pemukiman warga Beraya. Aduh. Kita coba berkunjung ke sini. Terus di mana, Kak? Oh, terus ngelas Hulu. Aduh. Daun ieu. Tambah sore-sore. Wah, eta balik ka poli. Ayo. Eta kanggo suluh tapi kanggo naon? Suluh. Oh, kanggo suluh. Daun ieu. Gararingnya. Gararing di kebon teh. Di kebon janten garing kieu. Aduh. Mani dugi ka sonton atuh ka kebon teh. Iya, tadinya tadi kesini lah, tambah ke semua. Oh lah daunnya. Iya, ayo wae ya nuju ieu wae ya kurulang kuriling ngadamel konten kieu. Pedah tambah kesal. Aduh. Di palih dia mah kaparola. Kaparola sawah di palih dia. Gararingnya uhun. Tapi mudah-mudahan we sing enggak lungsur caina tapi da ningali majigan nama tos eta tah tos bareukahnya. Tos beukah jadi atuh mudah-mudahan we sing enggak ieu. Wah, punten lah. Nuju ieun lah amang we wungkul. Ari ka di kapal di Gaya Bumi mah kabeh dia. Aya hiji tah. Oh, paling aduh
Aduh, biasa ya keur kumaha ya urang. Wah, minta tuh kopi. Ya, merapat habis. Ayeuna kumaha ya perpolian? Cenget ningali ya, aduh urang. Hayu. Wah, ieu keur ngumpul. Alhamdulillah tuh lagi ngobrol. Ayo. Aduh, suasanana saat ini temani peranas ya. Oh, beraya. Edah. Bantu. Ya, siap. Kita coba main ke sebelah sini, beraya. Aduh, adan ya, selamat menunaikan sholat asar. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantep ya. Tanamannya bagus-bagus di area ini. Luar biasa. Aduh. Mana indah begini. Cok. Lah ya kalah ameng ka dia punten lah. Aduh nah ieu ece mani gaduh tanaman mani saya kieu. Alhamdulillah ina sing halodo gitu. Aduh alhamdulillah ya. Tanamannya bagus-bagus. Iya. Menang ieun di ieun. Nganu ieu mah garingan ya. Ieu itu mah teh lebaknya. Wangsul ti lebak wae kieu lelempangan kieu ye. Kapan ningali ikun we nu penting mah atuh urang teu danyak kitu teh ieuh kapan. Ieu mana ngadamel ece? Kah? Menang ngadamel ece ka bapana ta? Ieu. Ieu mah tambah kesel bae. Ih daun ieu panraos ieu kada Under-undereun. tah mohon daripada ieun teh urang teh di ieun keun. Me teu tambah teu meser teuing. Sok dulu lumayan. Teu meser teuing ieun nya. Kudu Udah wae nyiramannya. enggal cai asak ya. Mangga atuh nuhun. Adieu pan ece sok oh nyandak cai ieu. Abi sok cai. Nyandak cainya tadi teh. No, nya kitu teh ya. Cai abi mah tuh Tah, keun seus. Ayeuna aya sungai di palih luhur tos rada saatnya ieu eunana. Oh, nambahan zat. nambahan teh pada di dinya tah aya seueur, aya Mang Ucu, aya Mang Otoy. Di darinya. Di darinya nuju ieun. Teras wae abdi teh ieun. Anjat. Ayo kita ngoseh. Enggal pangat Mangga mau ulah teu kenging cenah tos ngaleueut ieu mah. ti anjing. Ih henteu nembe wae ti ditu teh teras ka pali dieu. Oh nya ieu da ku kahalodoan ya ieu tapi mun amun seueur mah leubet mah tiasa diical ce. I osok eta ge mun sok kenging. Oh alhamdulillah nya kitu dia lumayanan di ieun. Padahal mun eta tapi ieu teh ku ieuna ieu mah lebetna sanes. Oh ieu mah tuh ieu nya jaraminya. Eta teh ku jarami. Jarami buruk lah. Jarami buruk mah. Teh halodogekeun bae cing teh asal. Ngangge kotoran emeh henteu. Uhun ya teh ada ya lembu naon bae kitu. Lah dicampur-campur. Uhun. Ari wancik ieu mah teu kenge waka disiram nya ceungke tos wengi sore nya supaya kan ayeuna tos ieun, tos kapanasan. Darudang deui ayeuna namanya gitu. Uhun kapungkur ka dieu. Nya kitu teh ceudaman uhun. Atuh mu da nya ari namina ajuan deh sok duka teuing. Kumaha milik da uhun ieu. Mudah-mudahan bae atuh urang teh ngantosan atuh ti da diajukeun mah uhun singku desa ge sami diajukeun. Hageui ngan nya kitu uhun ari namina nu meryogikeun ka seueur. Eta teh saha? Abdi hilap. Kapalih girang anu caket beeti. Muhun teu kapalih girang we ka dieu aya bumi tilu geuning dina ieu. Oh ieu mah Darso. Muhun Mang Otoy. Eta teh anu sabumi teh si Otoy.
Iya, Eta mah ibu nama nu handapna ieu mah aya deui nu handapna deui. di uki uhun aya deui. Nuju kieu ya nuju Among. Ieu enggak bade Ayo nuju ieu wae lah nuju. kewok. Ieu teh kewok. Kewok. Iya, kan motor cenah. Menuju ieu we ye. Kadang ada malsai. Tekenging ceu inget tos. Bring ngaleueun. Tekenging ieu ari bapana ka mana? Hah? Nuju ka mana bapana? Aya. Iya aya. Ah, ka mana-mana. Adanya gitu. Dipotret. Uhun kayak dipotret. Panasnya meni puyang. Panas pisan ya aduh cuacana mah nih ieueun. Salah beuki tarik kieu teh halau do teh. Ulah tapi ari ningali dina TV mah ceu tos kamarina berita gitu cenah muhun pertengahan Oktober teh tos ngawitan lah mudah-mudahan wae atuh urang teh sing enggal lungsur. Cai da peryogi pisan ku cai teh. Ayeuna cai sanes kanten ge peryogi termasuk dolar oge lamun aya mah peryogi. Peryogi pisan. Peryogi Eta pisan nomor ya. hiji. Sanes cai. Aduh, duka teuing ceu lah. Acis nama kapan masih kene di mana? Meureun duka di bank, duka di mana? Bang masih Diterima ieu. Ya uhun ye ge puguh. Foto dia tah, foto tah. Di fotonya ya uhun di fotoan. Duka teuing. Ayolah cek ka balik dia. Oh, ayo ngaun. Ieu mah. Ih, abdi alam ameng we bari pancang ieueunkeun susuganan. Lan? Hoyong kaluhurkeun. Dikaluhurkeun kumaha maksudna? Make tanu. Oh. Oh ngangge ieu, ngangge bata. Oh, itu kaluhur tuh. Oh gitu kan. Iman mah besek. Ih, ieu poe suasanana dina nu kieu teh. Ya atuhun mudah-mudahan we atuh ceula cuang arajukeun kitu. Urang teh kan ikhtiar mah meureun kedah hari ikhtiar mah. Hari ngarep-ngarep mah kedah gitu kan. Uhun nya kitu mah Raisa Kabupaten Ciamis kan seueur desa nu sanes ngamerjogikeun. Jadi kadang kawis hari teu dikawal mah nu urang oge atuh da ayeuna nuhunkeun teh kamari wae 60 kitu. 60 Ngan 10 anu ieueunana teh. Muhun. Bari jeung 10 oge eta sabarata? Sepuguh saalit eta teh ngan saukur 15, paling tinggi ge 20. Dan teh eta teh ti ieuna ti masyarakat. Oh. Mau ieu mah baranda kumaha? Keun. Banyak jalurna. Apa nya kitu meureun cuma jagjag. Tuh. Anu Cinta ieu. baranda kumaha? Cinta teh kayak beas. Nya atukeun lah atuh soang di ieueunkeun diarajukeun susuganan atuh. Kenging kamari mah kenging ayeuna wungkul itu teh. Nah, kok bisa gitu da piraku teh. Nu teh desana. Dari data mah ari desa mah da sadayana ge sok diajukeun kan anu verifikasi mah ngeur orang-orang luhur. Teuing. Salosna. Ya bangsa mawiwi anu kitu teh kareng. Naon teh Cek? Teu pinang tuh. Tos ieueun. Teu pinang. Meuli pinang Tah. cewek. Ih, kan cewek na ge. Pindang-pindang. Nuju ieu we ieu. Akeun ngontrol. Ngontrol. minum batu baresek. Nu periogena mah urang mah ieuh raos. Kamu ningali di Cianjur waktu salita ieu ce anu bumina garodong kieu mah ambruk. Tapi anu bumina kieu mah henteu. Kieu mah kan aya nu kieu mah amun goyang teh janten ari Batuna hiber. ih henteu ka kitu ari nu kitu mah kan tembok mah retak lamun kagoyangkeun teh retak jadi bruk we ka handap alam bruk di ditu Urang teh teh mah pang teu usum mah besek mah. pugunuan sanana teh kabanya buhun. Kuy mah kitu teh kasorot pisan tapi. Nah atuh kapanuhun keun atuh ke sugan wae ka payuna mah atuh sugan aya urang teh Mah urang dak kitu. Mohon. Teh usaha. Aki-aki teh ieu teh teu kuring teh. Imah ieu. Nya kitu teh ada uhun. Saen saalit kudu aya tamahna deui nya. Ngan kedah aya tambihna uhun anu ieueun teh dari ti pamarentah mah namina teh kumaha nya uhun nambihan disebat nyambungan janten angger urang anu kedah
gaduh kanggo suguh, kanggo bayar tukang sakitu kalau udah biasa nama ari ieun mah eta mah swadaya gitu. Model ngabantos ieun mah. Janten pemerintahan teu sadayana tuh da, teu sadayana di pasihan pul gitu geuning. Ragrag tina tatangkalan di dieu. Naon? Magedi sina tatangkalan. Oh. Di ada ieu elor. Jadi duka ari ngadang mah henteu. Ngan Jadi emutanana kumaha? hujan buat yang luncatnya. Peuranya tingali geura turun. Wah, ieu cai ngomongna we. Pirak tuh. Tukang mengepak jembrang ringit. Ieu teh. Eta teh Eta na tos ieu nya. Rabigna teh teu kitu teu kieu. Kuring teh buatan kudu diudulkeun teh. Nya. Oh iya maunya tos. Tos parahnya. Eta na tos bobo tah. Cenah eta na bobonya eta teh. Mohon. Amun eta mah bisa luncatnya di omah. Kuduna kemarin teh kuduna masa mahin. Karena bisa mahin asli. Duh kaon ke lah cang ieunkeun. Tapi kuring mun aya nu kitu meureun lah haula meureun teh kuring teh. Mohon lah ke cang ieun kae nageda nuju di ieunkeun di cang ajukeun mohon. Tuh da ieu mantos kieu pisannya. Terus ieu nya daun. Kan yang ditinggalin naon anu tos rada parah gitu da ieu mah. Itu tos dayanya. Oh na tuh tos. Saung hawu. Nu kararitu mah. Geura nam tingali geura. Di palimana di itu. Nya kitu teh ada ohon. Punten lah. Ya aya baku teu kirang ieu ka eta bawa. Teu da eting. Ya. Sehat itu. Da ohon. Oh iya nyawa tos kieu aya. Kapan itu turun tuh ituna. Saung hawu naon panahan. Oh panahan ieu. Iya, geura anu di dieu mah. Tingali we geura ti dieu ya, tos kieu meuni. Eta teh tah. Luncat. Turun. Kuring oge. Nya. Oh terus bobonya ieu na teh tina palapon ieu nya ieu tina batuna. Anu kituna teh. Ohon bobo di dituna. Ngopi kira tuh masih. Lantos da tos ngopi wa. Ieu mah dan tos parah kieu, cek kuring oge. Hon. Ring. Tos 3 tahun. Eta na teh ieu teh teu pisan. Tapi gaduh BPJS wa henteu. Baragi ka rumah sakit. Ohon. Aya Ari BPJS mah nya gaduh. Kan ohon meureun gaduh. ari bantosan anu sanes sok kenging model BPMT Itu atau kan tapi anu biasa anu acis mah nu eta geuning. osok aya nya ohon ngan ieu kondisi Tika pumpur ge. ohon ngan ieu kondisi bumi kitu nya ohon atuh ayeuna meureun cuang ajukeun mah ajukeun nya cenah. Adapun cenah ohon tapi ari Duka teuing. ohon dari namina ohon program pemerintah kan nya gitulah angger. Urang teh cuang ikhtiar we abdi ku abdi di ikhtiaran insyaallah ohon. Mudah-mudahan we atuh sing kaijabah gitu sing enggal ka ieun ngan kitu meureun ayeuna mina bantosan ti pamarentah mah sok tara ehon dari sok angger lah urang teh teu kantos ieu Ya eta entos didogong ku awi ka eta teh. Minangka saung WC na teh dideugulan deui. Di bulan kok abis. nuhun nya duh Kapan eueuh? Entos kararitu. tos ieu nya duh tos ieuna ieu Kapan eueuh? tos eta daun ohon lah canggali tos di potongan mapan meureun piraku teuing urang teh. Ica bade pang. Moal hatur nuhun, hayu wa sing tabah we da kumaha nya meureun insyaallah cuang lereskeun deui ieu nana. Wa lah sing damangnya wa mun teh geuning teu ieueun sing sehat. Nya nuhun hayu lah wa, hayu nuhun. Sucang makan teh cuang ajengkeun atuh mudah-mudahan we atuh aya nasib urang teh aya nuhun ka ijabah nuhun hayu ieu na. Ieu di batur mah tos teu aya ieu nu kieu model Sukaraja nu kararitu. Sami bae ayat mah di nuhun aya keneh sadayana oge aya nu ieun man teu sadayana ieueun. Teu sadayana sae. Oh nah, sok angger we nya kitu teh. Nuhun wa hayu wa.